Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwari saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sendarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sendarang Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus kakersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah. Para habaib alhamdulillah di tengah-tengah urang aya Habib Umar Tohar Semarang oge aya Habib Cocoan alhamdulillah nyana hiber ti alam itu ka dia hadir di tengah-tengah urang. Berikut Habib Lutfi lelembutanana hadir jasadna teh hadir lantaran tadi penting merasa kurang sehat periksa dokter. Mudah-mudahan urang doakeun sing enggal damang sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang puntayangeun urang sadaya. Oge ka para aparatur pemerintah alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim, Kapolres, aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji.
Antak tadinya na rimbasa cerik inget bebenena nu putus teh. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59. Cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba. Urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya. Nu dihareup ti heula cenah. Ayeuna duit tukang mah geus tarempok kabeh tah mah. Leuwih ti heula tah mah. Nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail. Oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai. Tuluy sabada pun sepuh teh aya diwasiatkeun ka Sim Kuring ulah majar bahwa Sim Kuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejen. Ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin ku hesekna ieu mangan sakadar nyarita bahwa di dunia aya thariqah di Indonesia ambalayah thariqah. Salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ki Syamsuddin, Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Syekh Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Abu Hasan Al-Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jli ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim,
dikembangkeun alhamdulillah. Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuan, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara ketersesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh osok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula. Nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelit nyana. Nu jelas lain. Diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok. Ke kotokna dipencit di dahar ku kula. Atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna, batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngridit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon siram. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan, Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngridit, goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah. Teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu lama eta beta sakitu masyaallah Karim. Ngamandak isin lamun jaritakeun tarekat. Ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal. Ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir, ya Karim, oh nu jore di Mesir. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan, ya Karim. Ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Okos lainna le jelema. Iyalah dadalean eta teh apakah aku nu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean. Ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jasmine dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuling ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantepi dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak tising kofur buatan Feris, ambean ku urang, wih tajamna luar biasa. Urang liwat set, kosmait anyar, luar biasa. Dah, tidak kadaharan. Dimimiti nulada, nutiis, nu amis, nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasaan nikmat ngeunah, perasaan lezat. Beralih karena pakaian, beralih karena kendaraan, beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganantina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatul hasanah. Anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ke Sina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ke Sidina Ali, memberikan khusus ke Khulafaur Rasyidin, jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat
sederhana, cukup baju ngan hiji atau dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel, geus bae make leungeun bae kos kieu. Atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu. Ieu kapannyana mata suku. Dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe, dianggelan aya suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dieu aya badul teh. Nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian, dedengean, aambean, rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca 2 kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, mimiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab Tuhfah Ikna. Hirup teh ngan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus. Wah, wahara. Lamun sujud, angel mun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, mun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad, naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan, bakal indah kira. Lamun hirup kan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke sore mah rencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng. Aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir. Diurus kunya. Nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus. Kaget ningali nu ngurusanana pamajikana
Masya Allah. Jak dibuka kebon imal lain lalaganya. Ima turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik. Salakina digerokeun. Sini. Maneh balanjanya ka toko. Ye. Balanjana loba jasa. Disuris ku nya tek. Nah, ye balanja ka toko tah duit dah, bro. Pamajikanna teu meunang milu ti tengah jagaan kebon. Atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta. Pamajikanana di deketan kunyana. Neng, salaki eueuh. Ieu kan kebon anu kakak, nu kula. Masyaallah, Neng. Lah, geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun. Sementara diguprakan duit kunyana. Tah ieu mah cekel bae jang Neng. Ribuan real, dirham. Maksudnya naon? Tutup pintu-pintu kabeh. Ulah aya nu neuleuh. Tutup. Sageus ditutup, di deukeutan. Ditoel. Cek si Neng. Heula. Gitu. Aya kene anu muka. Periksa deui ku bos. Bos atuh. Mangga geus make calana jero. Bos geus siap bae gegeran bae lawang mana ieu muka ieu. Ya Allah, balik deui ka dinya. Neng geus tertutup kabeh. Hiji deui cek masih muka keneh. Wah, bos neangan ka unggal juru ka mamana. Geus tertutup kabeh. Cekel si Nengna. Deundeun di pos, langsung ditangkarakeun. Cek si Neng aya keneh hiji anu encan nutup. Naon? Ieu pintu hati. Pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq. Anu nyana aya teu pernah eueuh, anu nyana ningali teu pernah buta, anu nyana ngadengen teu pernah torek, anu nyana uninga teu pernah bodoh. Iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh. Andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup. Muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta. Sakitu bae abdi mah. Langsung eta boboga anu keur kenceng teh. Turun ampere. Ampere turun tatadina 12 volt. Langsung. Masya Allah sakjana. Ternyata horenganan. Jelema anu dianggap susah, jelema anu dianggap hina, jelema anu dianggap teu berdaya, orang ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, anu dianggap sugih, anu dianggap boga, tapi ternyata orang tertutup mata hati. Gusti Allah, tobat cek eta bos. Langsung nyana bebeja Neng. Ieu Bapak rek tobat kumaha tobat bababari cek eta. Kumaha bukakeun mata hati. Justru itu daek muka-muka. Coba caknya ngagebruskeun maneh ka sumur. Si Neng bisa aja saya si Neng. Engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah, engke kadeuleu. Bakal kadeuleu ke kabeh ge. Gusti Allah ge langsung kadeuleu. Pae ngaranna tah mah tuh. Nya eta. Sok geura ge urang datangan cek si Neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel, anu imanna bener-bener kuat, anu mata hatena terbuka. Nah, etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus kula nambahan, bukuna panjang satungtung deuleu. Wah beh, anu milu haul, anu apal kangarana, anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku bae. Wah beh ditulis. Ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes. Malaikat protes. Dina Bahjatul Asri caritakeun, cek malaikat, "Hei, ulama yang tulis-tulis bae. Ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat. Ari nu kitu mah anu ibadah. Gae tulis sebagai murid. Apal ieu nu jara rauh anu henteu saralat. Salat maghrib isya henteu. Aya subuh jam 8. Namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh. Protes malaikat, hapus
cek malaikat Gusti terido kula mah. Sebab lamun dianggap murid Tuhan Syekh ka sorga kabeh. Apa dia teh saralatnya na? Salat dage uca aco, nya salat inget ka karunggoni. Nya salat inget ka si eta. Si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Kata bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuhan Syekh, coba siap henteu diprotes. Begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido, lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia, "Yai malaikat, sia deuk protes-protes ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jati kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Idit si malaikat ka ditu. Masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Wah, rata banget. Tah anu mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun jakana memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia. Malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina. Begitu hiji-hijina ke laut maot. Laporan indungna ka Tuhan Syekh. Tuhan Syekh, aya naon? Kula boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu. Hayang hirup deui bae cenah. Kula raonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot bae. Henteu kula mah hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa. Dihaki jadi dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas cek Tuhan Syekh teh ka induna. Balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh. Lompat pasti cenah ieu. Nah, barang datang ka imah, di deuleun di kamar eueuh. Balik deui nya ka Tuhan Syekh. Tuhan, pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh. Eueuh mah, eueuh. Ngadoa deui ka Gusti Allah, ya Rabb. Bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Dzunubi kamahril maut. Ya Allah, tetapi lamun ku Gusti dihampura, anggap kula hampura. Pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya ge imah. Bunga teh awewe datang ka imah. Eueuh deui bae. Aduh, sakira ieu mah cari orang kieu Tuhan Syekh. Kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur kajen ngomong lagi. Ah, teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuhan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu 3 kali ngotot nya na, gas balik. Lamun kuari Allah awas. Ancam ku kula Gusti Allah. Baik. Eta keur carita ngomong papadanu bodoh. Ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh. Akhirnya langsung datang ka imah ayah. Langsung sujud Tuhan Syekh. Sanggeus sujud cerik teu ngomong. Cek Gusti Allah, hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula. Ngisin mainnya kutub angel diijabahna. Tah lamun doa mamin mah bener. Sahabi brojak geus sama sabulan ge teh diijabah masalah no problem. Ai kula mapan kutub jekeun. Masa angel sih? Cak Gusti Allah teh hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tau caritakeun Tuhan Syekh Fuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan pulau awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua
kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nanu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doaku katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedang we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha holik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti manjam kudu make Jibril segala rupa. Behey. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nungges bang, geus bae. Nungges bang, ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun neuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi mah. Lain eta. Teu hayang. Abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham. Hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi mah nu di pikiran teh lain diri abdi. Abdi mah nu di pikiran teh lain sasaha. Tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus bakodong mah dihampur. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir. Istajib doaana. Ya Abdul Qadir. Gusti Tuan Syekh Abdul Qadir. Coba pang aijabahkeun pamenta abdi. Panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua. Eueuh nun teu pernah nganasab ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah. Abdul Qadir nu mana heula. Sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir. Habib Peing. Atuh teu moal bere. Jangan yang itu, Bib. Yang ono. Nah, mantak pelebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karim. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna. Penerus toriko. Toriko nu mana bae? Nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae. Kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara. Kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun. Jelema anu didepak ngan sakadar sagulipek sadepageun. Jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan. Tapi ahli toriko pemikiran anak kumaha umat di Indonesia. Kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyat nakumaha supaya ulah miskin. Lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera.
Tetapi kiai manu mikiran teh lain kitu. Kumaha Pak Gubernur supaya selamat dunia akhirat. Kumaha Pak Bupati supaya selamat dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilnya. Anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta. Naon anu muter bae mobil naon? Nu nyana eta. Boga ka molen-molen. Anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon? Nu aing teh nyaho nu sia kisah teh nyaho. Da urang mah bodoh mah nu nyana. Geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon. Tapi kula mikiran salamat moal si bupati di akhiratna. Ji, ahli toriko mah memikirkan teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dardedo ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamat apa moal sih? Ketika jelema dagang geus puguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna. Gitu jualan lu rugi, jualan rugi, tereh geus santo mah. Ieu nu untung bae, dagang untung. Ah, ieu jelema salamat moal. Ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ke Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ieu. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitu nyana dipanggil ke kerajaan sekali, 2 kali, 3 kali, eleh deet datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, ieu nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak, nyana tangkap, turunkeun. Tinggang ku dandim. Bahlul, Allah juga Allah. Kok kamu Allah-Allahan sih? Cak dandim. Sikat itu Allah. Beak beungeutna. Beak Bahlul beungeutna. Irung geus teu kadal irung rata jeung pipi. Ya, geus kieu bae Bahlul. Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye. Kiai Bloon, geus disiksa selesai. Tuan Raja datang, nyana ceuri ka Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa, enggak usah nangis. Ceuri terus bae nyana ceuri. Cek Tuan Raja, kunaon ieu jelema diteunggelan? Diuk di kursi raja. Wah bener. Teu sopan cek Tuan Raja. Haji ieu kan jadi robah beungeut. Sikat ku dandim. Wah, makanya make hizib. Wah. Dandim atuh kuari makan wirid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceuri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai, Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Asa bake yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing. Sia nu kudu cerikan teu. Abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah. Justru abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaan dari Allah. Cak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH moal di Kabangun Banten kok.
nang nitah kula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarna mah pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, dua tadi teh Syekh Mansur, tilu Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teu? Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus cenah. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae bengok. Irung teu kadeu rata. Tuhan mah sabaraha tahun ke di akhirat tak kumaha eta cenah teh. Ulah loba omong siapa halul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul. Dicoba tuh kumaha ye. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh. Nu manta kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta. Kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa. Sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi. Pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi. Kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa, lengahnya nak horenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur. Pamarentah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH. Kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyaho kitu di Serang di Pandeglang. Dah bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Inget. Kudu kumaha tuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kieu lamun dibere? Sia mah sok anu kitu. Emang sia mah hajun lalung tik bae ka aing. Nah, dibalik ngadoakeun pemerintah, hasilnya aya kemunduran pada dirina, majelis tinggal majelis, pondok pesantren tinggal pondok pesantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat. Kiai nu kudu tobat. Ya Karim, masyaallah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nyana mungprung. Dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masyaallah Karim. Kulangan sakadar nyaritakeun dongeng. Mimpi. Habib Lutfi mimpi. Aya 4 kuda. Kuda nu hiji ditaekan ku manehna. Kuda nu kadua ditaekan ku kula. Kudana kuda putih. Nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu hiji kosong ditanya. Ndek kamaran ieu cek Habib Lutfi. Kita naik kuda mau kemana? Mau ke Cilongok haul. Cuman karena manehna teu sehat. Sangat hayang hadir di lelembutan tetap hadir. Geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha. Lamun ka Habib Rojak teu ridho aing. Wah teu ridho sama sakali protes aing ka Gusti Allah. Hapus. Ipek. Ya, ieu kuari kosong gede nu hiji. Kosong gede tanu hiji 4 kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju
naon gara-garana dewasa isin dikerpeting kena di kamari dahar ge sawab begitu. Maksudnya aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Luti impianana pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teu kudu dicaritakeun. Ieu mencarita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah. Hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, endek naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat, dunia akhirat pemerintahanna selamat dunia akhirat. Hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan Sirrul Asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir. Anu nyana ketika datang ke Sirrul Asrar nyana bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak kurang tak aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang kadinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah sebe. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran orang menyeritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad. Kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir. Nu mendak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri dibaca ta etana. Langsung muka kuburanana, udang sasalaman pelukan asli. Kabelah deuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri. Unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi, unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih. Langsung kapanggih. Pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak. Nyana masa liwat pe ka kuburan. Rozak. Ini temanmu. Tuh, mantap urang lamun neuleunya anak sieun. Ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka sim kuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera. Orang-orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip
Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda iyalah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu ukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos itu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang. Isin urang mun nyaritakeun dunia. Sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun. Mobil ngan sakadal ngadadahan urang. Perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu, 2 minggu buka kuburan urang. Nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak. Ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Nggak memulai zohir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah torikoh ngarana. Ke insya Allah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi, urang nyaritakeun Habib Lutfi moal anggeus-anggeus. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal anggeus-anggeus. Nyaritakeun Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teuing. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istikhorohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya data. Ya Zaki, ya pangitakeun jual ku Zaki, duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicekapkeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana. Masjid Kebon mah ya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi padieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah. Tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah ieu mahapura beusi anu teu kajamunya engke beusi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui. Jeung beusi aya naon bae caus segala jeruk bawa geus kabeh. Kursi beusi dibawa bawa. Bawa ngan gantian. Sakitu bae hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiraganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.